subunakeun memeh marulang maka ngaletik kopi bulan tahu menyentuh sampai resep kurang lembur di mata ya papadan tuh nya nikmat dulu hirup di kampung ngarona geuninge beri ngaliwet ning duh brak dahar atuh bangsat jongjon mau kebayang nu batak urang tingkatkeun deui ngarona teh nya penting pisan ngarona teh yeuh moal naon ari akang cai geus teh enu me ku sia nya nu usaha teh hantar aing nyaho nu usaha ngan ulah kitu we cai sia teh dagang bangsat jangan hampura jang hampura jang pecing payu didoakeun ku Mang Cepotnya si lain keur usaha dewek keur usaha didoakeun cing beunghar amin didoakeun ku dewek jang lamun teu payu pake mani we jang ku maneh daripada kuleuheu daripada kuleuheu karunya beulian teh tukang cai hamek meuleuh cai aduh Allahu Akbar ampura aing mah cenah taheun alah nya ada beda-bedanya di dunia teh nya luar biasa tanda-tanda kagungan pangeran itu dulu di beda-beda di dalam sarua mah di dunia mau rame sok kebayang di dunia kabeh jadi tukang cai sanurek meulina pada boga nya pada boga meureunana tah di beda-beda teh supaya ngahiji deui teh bener kan nya ulah alarhi ku perbedaan teh komo ayeuna dina mangsa kaum teh tahun politik gitu. Mangga ibu bapak salurkeun aspirasi saderek bapak ibu-ibu atau ade-ade bade milih nomor 2 mangga bari nomor hiji mangga tanapi bade milih nomor hiji bari nomor 2 mangga ngan umat teh akang mapapna teh peupeujieun nomor hiji menyata ulah parasea nya ulah eta beda mah eta geus lumrah nyata ciri negara demokratis ngan kade boh pihak kahiji boh pihak kedua atanapi tim sukses nomor hiji tim sukses nomor 2 kade ulah silih omongkeun ulah silih gorengkeun angguran mah temongkeun karya-karya nu nyata nyaeta demi negara demi bangsa sabab urang sadayana teh Indonesia nya dan niatna mah aralus boh Bapak Jokowi puguh boh Bapak Prabowo niatna sae nyata pikeun kepentingan negara je bangsa umat ulah parasea umat ulah ngagorengkeun batur komo nyebut kafir ka batur mah komo nyebut goreng ka batur mah kade ceuk katerangan geura saksi kebohongan maneh ulah rek nyaksi kebohongan batur nya urang ngahiji deui we urang sanggeus digeblek-geblek dieu teh urang geblegkeun deui sababnya eta luyu jeung ageman urang Bhinneka Tunggal Ika sanajan berbeda-beda tapi tetap satu tujuan naon demi negara demi bangsa supaya negara kahontal subur makmur gemah ripah lojenawi aman santosa kerta jeung laharja negara madani mardotilah bakal kahontal. Tapi simkuring mah sanes bade mamatahan ngodog kahayam pasti urang Kuningan masa dayana ge balalagur tiba heula nepi ka ina can kadenge urang Kuningan aya nu riweuh boh beda pilihan boh beda naon dina berita boh mana ge teu aya laila euletik mah teu naon da kabeh ge ayangan secara global urang Kuningan mah luar biasa aman tur tentrem kabejakeun sauyunan urang Kuningan mah sabab naon urang Kuningan mah teu ngalepaskeun kana budaya urang nya budaya kumaha Kang budaya urang teh budaya Sunda ieu wayang golek teh ieu teh sabagian tina budaya wayang golek teh da dewek ngawayang lolobana di Kuningan iya bener nya komo di Ciwaru mah geus bosen meureun ningali dewek urang Ciwaru mah sebeus di Ciwaru meus di Ciwaru hampir unggal lima di dieu teh tah belah dinya di Matnok pernah sekali harita barung jeung korsel aing nya
nya Kang. Aing keur ngawayang teh korsel teh muih we ayo. Heeh. Nya teu eleh nya wayang ge ku korsel. Henteu. Nya beda-beda. Dalam mun ngahiji mah wayang jeung korsel lieur nu lajo. Urang nya nempo aing nya aing muih dina korsel. Nya segala rupa ge aya dina tempatna matak dewek mah lolobana nabeuh teh di Kuningan. Komo di Ustad Ayub mah di Bah Amir wah. Hampir hajat Bah Amir mah nabeuh dewek. Heeh. Alhamdulillah matak nutur-nutur we Bah Amir mah ka dewek ayeuna. Alhamdulillah matak ngadoa mudah-mudahan urang Kuningan cing balaleungan. Amin. Didoakeun ku Mang Cepot cing hajat tunggal poe. Amin. Nabeuh dewek. Sugan aing jadi urang Kuningan wae meureun. Pedagang rokok na malah raju urang Kuningan mah dewek di Jakarta ieu lamun nabeuh di Jakarta Kumaha tah? aslina demi Allah aing mah di Jakarta teh nu lalajo teh lolobana urang Kuningan. Bener. Walah di Jakarta teh lamun nabeuh teh komo lamun di Taman Mini wah eta urang Kuningan wah ngantai urang Kuningan aing nabeuh di Jakarta teh yeuh nyawer Oh nyawer Kang. urang Kuningan di Jakarta mah balalager. Nah ini dia ngajar dong. Aduh di lumurna mah anten tong abdi mah ya tong dianggap banyu. Serius berarti. Nya alhamdulillah urang Kuningan mah nya rik-rik gemi Usaha di kota. tah sebetulna mah pamimpin di luhur teh kudu nyontok ka urang Kuningan nya urang Kuningan mah saeutik mahi loba nyesa deuleu nya sabab naon luyu jeung kamampuanana ulah maksakeun maneh. Bener. Ditempo urang Kuningan mah aduh mata kreueus dewek mah urang Kuningan mah Garap reus di Jakarta mah Gusti ya Allah geus teu gengsi sare kulem dina kardus kulem di hareupeun trotoar nya asa peureum we di ditu mah tapi di Kuninganana Nikmatna. mercy Mercy. anak geleng imah ge Nya. Pajero Innova di mana mah nya luar biasa teu salah romong di Jakarta mah henteu urang Kuningan mah dina kardus sarena kita morongko juga pesto salut ka urang Kuningan mah luar biasa kudu loba contoh kudu ngelmu ka urang Kuningan mah urang teh nya Bener Kang. semangat berjuangna semangat ngalengkahkeun suku demi kulawargana jihad keneh teteh kade jihad di lain Allahu Akbar bledug ka bom bah lain nu kitu goblok kade konyol nu kitu mah deuleu Konyol. tapi ieu ge ngalengkahkeun suku demi anak pamajikan tah eta jihad sebenarnya mah Etan komo sabab jihad nu paling gede teh nyata merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia ya. gitu dulu matak bagja urang Kuningan luar biasa. Boga hajat mudah-mudahan cibeunghar pisan Amin. nya nikahkeun ditu nya Nikahkeun Kang. cing waktu panganten cing buru-buru boga budak Amin. cing nyunatan deui nabeuh di dewek di dieu ngan omat engke mah ulah dihijikeun jeung korsel tanu benok tanu kitu teh aing hajat jeung korsel dihijikeun Marangnya kebenaran. marang mun kebenaran tukang korsel di dieu nya heeh da meukeun di tukang korsel teh goblok aing marung jeung wayang nya euy Jadi keneuteun Kang. gitu dalam matak bagja ke orang Kuningan mah tuh geus kopi deui ayeuna tapi kaweuh ka kapoki teh tukang dagangnya teu apa be tukang cai punung ku aing masih lamun mere mah kayak kopi mere henteu baru kana aing teh beuki mun kana kopi Meuli lain di modalan atuh. hah Meuli. nanda aing mayar meureunan Biar mere atuh. dari diasukeun pasti dibayar ku aing da aing ngarti atuh kana tenaga batur mah nya heun bata oge tenang ge nya kopinya heeh sabenerna mah nu kudu ngarti mah nu boga hajat Naon? Nah kumaha gitu. aduh henteu Pak dalam ieu mah terang minum kopi Aya loba kopi ge di dieu mah. aya kopi ge teh nu boga hajat loba kopi mah
atahna we naon atahna teh duit goblok pan geus dikongkorongkeun tadi hayang deui eta kunyahoan di jelema ieu seperti saha teh teh Hei manusia. dah naon teh tukang kopi lain tukang kopi naon je Hei manusia. ijeng digombrong laleur di ajeng pe sih cacakan hirup kene si akang cacak hirup digombrong laleur aing bawa can ngisang aing mun urang cing tarapti atuh Hei manusia. ya teu sieun aing mah oh kabejakeun jelema pae ku juri geueuh Allah lamun ku beus loba kagiles sok dina berita sugan aya pernah ngadenge telah meninggal bapak anu karena dilegleg juri eueuh atuh heueuh sih goblok dina ayeuna ge hayang seuri heeh lamun ku beus loba nya oh kagiles Hei manusia. teu sieun aing jeung sieun akang tahayu juri ge heeh heeh pan disebutna ge gaib ayeuna gaib katempo atuh gugur hukum gaib teh nya bayangkeun ku sia disebut gaib teh teu kadeuleu lain dimensi jeung urang ayeuna kadeuleu berarti geus gugur tah bener teu benar gugur kagaibanana gaib mah gaib teh kadeuleu heeh ayeuna mah nyanyahoanan kitu na TV geuning aing geuleuh na pun age geuleuh teu kita kan teresep we nah kumaha kitu heeh na TV geuningan disebutna mah indigo bau-bau kunti kabayang ku aing ngadenge bau-bau kunti ditanya ku aing Aisyah geus panggil jeung kunti acan cenah nah goblok aing jeung bauna geus aing jeung panggil acan berarti bohong deuleu heeh puguh mah gering naon disangka diteluh ini ada kiriman aduh kiriman dari situ iya kiriman dah lamun kitu geus nimulkeun fitnah tah kade kiriman fitnah kade fitnah mulai bieu pareum lampu kade ulah fitnah eta mah desana we rusak kade desana rusak busina teh rusak jeung spionna emangnya desa make spion pas motoran kade ulah kitu balikeun dewe ka urang lamun gering eta teh dosa urang nya ulah nuduh ka jauh ulah nyawang ka nu anggang ka urangkeun di sabab naon ieu teh urang teh hirup teh lir ibarat maledogeun bal kana tembok bakal balik deui ka urang ayeuna urang gering syukur urang gering teh mun bisa mah syukur sabab gering teh panglebur dosa sabab aya dosa anu teu bisa lebur ku salat dosa anu teu bisa lebur ku zakat wayahna Allah mah maha uninga bageur ka urang supaya urang salamet dunya jeung akhirat gering jalanna syukurkeun gering teh masih kena di aku nya gering gitu mata ulah arah ulah janji aduh aku tenah disentuh diteluk ada kiriman dari JNE tamun eta mah gubuk ngeunaheun Aisyah ngomong produk wae goblok sia teh sia teh ngeunah batur sia teh endos henteu aing teh amal lain ama goblok gitu mah sia teh percuma heeh dah ulah waka suudon acan puguh mah nya lamun kitu geus bukti nyata kadeuleu katempo katingali sabab hakim oge nentukeun sagala rupa kejadian mau jadi tanpa sabab kudu aya saksi bukti jeung pangakuan tilu eta unsur kakara bisa diponis benar kan nya ulah waka monis batur kade fitnah matak tahayul teh kitu teh Hei manusia. teu sieun aing Manusia. mulai itu dewalu dia dewalu naon urang ludo Hei manusia. ulah kelak kagok keur ngaheujeun oh cai belegug kan baik ku daun waru Hei manusia. singlar atau akang
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nu dina ratuna jaya nu cai jayauna sang ratu mut putih mengabanyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu. Kawa jurig di ditu we balalager. Oh. Sok mere kuota. Manu. Tuh. Loh, Kang tuh. Disinglar mah ku aing panganten ge datang. Beres. Alhamdulillah keprok kang panganten. Ya, meni ganteng gitu Akang. Ieu panganten nepi ka kasep kieu ampun. Kade kapayun kasep kapayun. Aduh, kapayun kade. Alah meni kasep kieu aduh. Meni mancung ya irung jiga aing keur ngora. Akang madepak. Alah alhamdulillah. Nuhun. Panganten cing kuat ya jang. Kuat naon ari? Hah? Kuat naon? Ya ada ngecara brog-brog saja tuh. Menikah saya lamun aing awewe bogoh Nya tah. Aduh panganten luar biasa. Jeung bagur deui. Sarjana komunikasi deui. Hebat. Ba Tipikom itu Fakultas Ilmu Komunikasi pas dia. Bagja. Disangka pangantennya istri panganten pameget. Panganten istri memberi capek menyanta ke dia. Wah. Bos, kawakilan gua eta. Diwakilan berendah 2 amplop lagi. Kudu nama hiji ewang teh. Hah? Kudu nama hiji ewang. Enten enten. Didukung teh kitu sia Kang. Sia we nu hayang. Nya hayang oke. Manusia. Suka dewe. Aya keneh ning singlar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqaya. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah. Wana wani wawu tewana tewani tewawu Jauh. Manusia. Sima aing sima maung sieun ku aing ge sarua sieun ku maung maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan alhamdulillah teu papanggih jeung maung Selamat atuh. Manusia. Ieu mah jampe nu teu mati lain Naon atuh? jurigna budeg Aya jurig bolot tuh. heeh plak naon Kang tulungan eta we laguna teh aduh Gusti nu agung da eueuh deui lagu salieun teh eta aya anu gagara yaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh tutut lebok kenying inungna Kang tulungan aya anu gagara yaman kana debitis dengegelan lebok monyong lebok bagian aing itu teh mah aya naon jumanta si goblok aing jumanta dengekeun jangan ari kasja eta mah ku suka cari naon Kusman sama ulis itu Ari Ayub lain ai disama dengekeun kumane Amir Abah itu ada lain mana-mana lain Bah Amir dengekeun ku si aya sora pikakeungeun leu pikakeungeun naon dengekeun keung sora teh demi Allah aing mah keung dangukeun ku Arifin
Nah kuduna mah ngeureuceun mah belegu. Mana si anak jempe heula jempe. Belah mana si anak ganeng. Teu jempe si teh. Palabah mana astagfirullahaladzim. Jempe Kusmin. Ari Firman. Ari Gangga. Aduh. Jempe Kulsum. Ari Ayep. Si Ayep lala jona teh nu kitu we. Jadi udah kenal si Oyang. Jadi rampe. Nya eueuh. Si sorana we teh. Eueuh deuleu. Sia datang jadi eueuh. Itu atuh. Hei manusia. Nah gini. Dengekeun ku sia sadanaon eta. Hei manusia tuh. Nu kitu wae teh apal. Naon eta teh gajah rek ngenog. Goblok. Gajah ngenog. Si anjing. Naon dari kakak rahasia seumur hirup nyari gajah ngenog. Kumanga heujeun aja guys ya. Aduh. Nah, lain kebayang mah gajah ngenog ngaheujeun kecilik teh endong da segede neug puyuh. Aduh. Aduh. Nggak usah goblok sih, goblok jeung gajah ngenog. Nah, nggak bayang, aya gajah ngelek bobokok, rek nyileungleum, bobokona segede kumaha anjing. Oh, goda hayam, beubandingkeun ti ku gajah goblok teh. Aduh. Sia naon atuh? Aya gajah pelung anjing. Aduh. Naon? Aya gajah kate anjing. Jeung gede jeung penek. Aya bubur gajah anjing. Setan anjing rek ku aing goblok. Bubur gajah bener euy. Alah. Naon bakakak gajah anjing. Kumaha ngadangkakeunana sia. Aduh, jeung gede goblok sia teh kumaha ngadangkakeunana anjing. Alah, goblok sia ampun aing. Pake jeung gajah ngenog. Ampun. Alah. Wah, ke mana mane? Iya di tukang. Ya. Aya gajah pindah kontrakan. Alah. Ayam mie rebus rasa bawah gajang. Aya naon, Jang? Naon ah? Gajahna datang. Coba eta kakolot. Aduh. Aya gajah tulalena sauted. Aduh, goblok. Aduh. Aya gajah mamawa kantong. Rek sakola paud. Nah, kakolot si Akang waduh. Tuh, dari di lereng. Sia teh ka aing goblok. Kasaha deui atuh wa. Nyebut gajah-gajah teh ka aing. Iya atuh. Naon nih Bapak? Udah di mah ke gajah. Aing si lain nyebut-nyebut kantong. Jelema anu ngagobok kantong di dieu ti aing. Nah, teh Bapak nurutan gajah. Babatok sia goblok. Bina-bina teuing ku aing diurus teh ngadon kitu sia. Babatok sia. Tuh.
ya gajah darah tinggi rek setruk kebayang gajah setruk tulalena tejeceng aya naon Kakang Semar aya gajah ulah kaget bangsa manusia di Kang cicing akang nu asup ka jero bahaya lamun duanana ulah kaget ayana lujang ayana ganeng ayana kesidik aya tong kitu doraka kalau teh beletuk ka kana tongong teh pan bae da teuas tuh teuas tuh si goblok sia baratna aya naon Kakang Semar aya denawa kan di belah mana itu di luar dong Papa marah nah aya denawa bisa asup ka dieu Kakang Semar duka atuh agan ayana kejang jigana ieu lolos tina paningali opat satria nyaeta Gatot Gasa Antarjajah Katawang jeung Abimanyu jigana lolos laras pinakan kitu ayana ya ganeng itu ini juga diperkosa itu kumaha histeris gitu Pak naon temunang kitu doraka kakolot selain Islam tong deureun wae kakolot teh ai kieu pan sepuh urang hapahui tadi disebutna teh hapakuku mah petot belgung saya atuh kacau maneh euy kacau kabina teh teu meunang kitu doraka ai naon jang aya gajah dikejebur gajah tikus ruk sugan teh eueuh lomang di dieu pek teh aya lomang sugan teh di dieu mah eueuh lomang mun reuwas kuring 3 brus kana lomang ieu dada ngadurudud ieu dada babak belur 3 brus kana lomang mun reuwas ieu hate jadi gegebegan ieu hate 3 brus kana lomang pasti atuh naon merong eta sia ngomong dikitu-kitu geuleuh kadengena cik sia teh geus jalana brogjang ulah ngaganggu wae ka kolot teh eta ngomong dikitu-kitu aya gajah tuh turut muning ulah sarwana tuh Kakang Semar ieu teh keur dines eta ngomong dikitu-kitu aduh yang nyumpit teh ke juragan Kresna juragan Arjuna ulah kaget teh bangsa manusia saha anjeun ya aing ngeunah aing di laguan Serong Dayung ya ulah kaget bangsa manusia aya anak dang makhluk naon dulu anjir misi gede kieu dulu eta Gusti eta toke segede kieu dulu manja toke lain toke sedekada ulah kaget manusia saha anjeun kaula kalapideksa bade naon bener di dia imahna si Cepot leres bikin si Cepot kayak rek dipuncit nyompot akang
modal pedek di bapak aing itu telepon aduh lebok siya golong ulah kaget dibikin syukur tadi dibikin dipayahan ku aing kabeh saha-saha norek ngalah nyawa asta jingga kaula nu bakal ngalawanana oh kayang nyaho jeung aing sia terus sisi sebenarnya paling mana sugan terek ngigel anjing cenah nah capek mana nu ngaran asta jingga abdi gulan naon sugan teh kasep si asta jingga si cepot banget jiga cangcut gitu anjing goblok si teh palingan dipikah hayang misalnya ada jiga cangcut paduli aing jiga cangcut sia jaga jeroan cangcut naon anjing jiga kanyut anjing goblok jorang goblok si teh ingan ramijun atuh eueuh jorang na kanyut mah babasian kolot baheula kanyut kunang tuh kanyut na punuk lahir kanyut teu jorang kanyut mah ku abdi Gusti oh mau di dieu mapan baok tuh aya teu jorang ya ingin jadi bahasa mah dibikin moal si cepot moal bisa tenawa sagaran kaula Arjuna sanu kasep teh Arjuna lain mana itu nu hideung Semar sun juragan Arjuna GR saya teh nu kasep kaula Arjuna pada ke bapak aing aduh Gusti lagu pede atuh pandang candana dipelak di para patah patepan lembe ayeuna hate bati mama sesebelakang Sumangga urang ka Tanjung la 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 sayang oh boy Sumangga urang ka Tanjung ka pasar ikan bangkut ke pasar ikan aya nyangakeun kanggo ka apik simpati bulan iya aya abangku gara-gara deui bapangku eueuh iya lagu sorong dayung la 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 sayang sor kapayun abangku sekolah Sumangga urang ka Tanjung ka pasar ikan iya lagu sorong dayung sakadang tami lumayan hari diket kemana imut alumah alimah
kembang yuna 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 yunan hari nemu kembang yuna 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 yunan kembali Siti Malendra bidadari temurun Ampun jangan kami Aji simpati dari mana datangnya lintas saya apa dari mana datangnya lintas dari sawah turun ke tali Ampun teuing kami Aji simpati dari mana dari mana datangnya cinta saya dari mana datangnya cinta darilah mata turun ke hati ikan bagus dipotong lima ikan bagus dipotong lima habis dipotong di dendeng-dendeng orang bagus kayak Arjuna Tobat teuing orang bagus kayak Arjuna pakaian keren kantongnya kosong bapangkus deui Sor kapayun abangkus kabaya makeningan potongan Bandung wae layang 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 dunungan di kaput madu apih jaji Jakarta di wiru-wiru alayan wah iya gara-gara papi Haji simpati mun munyung mah urang teh kudu ka indung wae layang 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 dunungan Sor dulungan Mang Nong ala katumplang mun muncung urang ka indung mujama kudu ka bapa mun muja urang ka bapa Sor aya jalan Kangkung Bandung alang gerak-gerak Bapak engku pangkus pada beser kangkus aya kulang aya abah Iya. engkus Iya. kapayun kangkung Bandung alang gerak-gerak Abah Amir sayang sayang bah urut tuh bah sayang Abah Amir sayang cenah api siapa Deng ya Pak. dikodok ke abah tuh alhamdulillah ya Allah lumayan kangkung Aya Bah Amir aya. kangkung Bandung dibantu mah gerak-gerak Bapak Doktor Haji Ayu aya Aya.
Pajang bekal buruk. Dibantu mah Bapak Jajang Sulasmadi ka Cilampeni urang-urang jungjung urang-urang dukung Bapak Haji Simpati jungjung kena darajat seni Kangkung Bandung pajajan Kangkung Bandung di canak maja kita di canak mah geninganan kaparapat ulah bundung buat anu bagus ulah bundung anggur urang gogonjakan anggur urang gogonjakan tak kamana-mana nyanyiar payung sakieu mah geninganan panak koinna minta tolong sakieu mah panas hatena hari cik atuh mah pamayungan geninganan nasirat urang cik atuh mah pangulumankeun dikakaya ku anak deuleuan kemawera Bapak Dr. Haji Ayub anu bakeun nu utama kemawera Abah Amir Abdi anu bakeun Haji Simpati Maya sabaraha hiji mah Gincir ngai agar obat tatanareka kunaon mah ibu sedih banget hari pikir ngai agar nakasa urang pikir ngait kasa urang kunaon tadi jadikeun kaget nirakan ningali ingkang sampun prapta kaget nak kagiri-giri ya kagiri-giri hei Arjuna kaula jigana poe ieu maneh rek dibikeun moal eta si cepot moal bisa denawa dibikin syukur dan dibikin dipencis ya kuai ayah anak yang Gusti Agung Pak nah lain si dawala itu betai hei cangcut Waduh. siap goblok cangcut naon sia eusi cangcut maneh ulah kelut jeung sasaha kudu jeung aing maneh kelut dor iya beres
dibikin muajun ka aing Jun dibikin syukur dibikin diawut-awut di lega sadina wajah maju hayang nyaho kuat poe anjing kasep setengah tengah banting ku aing sia kabeh aduh ieu jelema keur-keureuneuh nu genut tah bagian si lain jang cobaan kudu diajar mandiri sia teh sok lawan ya ka dieu sia kafir ka sia mana anjing sitara salat sitara zakat sitara jumaahan nyaho di mana aing tara jumaahan nya nyaho nyaho di mana ning eueuh di masjid aing setiap-tiap jelema eueuh di masjid aing berarti teh jelema tara jumaahan beungeut eta irung ni sagede kitu je teh irung mini-mini kitu je teh mana teh eungap eta irung sagede kitu eta liang irung celek sagede kitu aing hayang nyaho sia ngorongna kumaha anjing da moal asup leungeun teh ku jarum hei anjing tua toel geus wudu aing ge didinya ulah macem-macem ka jelema ieu ieu teh jelema teh keur nguruling nangan tanding anjak serang nangan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan tasirana dagor kulingis kuat modar nu bejakeun nu jiga ubur-ubur sia teh hei cabot dewek maneh gelut ulah jeung sasaha lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan hah ditungguan ku aing di marga Cina jauh teuing lamun eueuh di marga Cina ka Cidahu dah eta beres ah hah masih kasubang atuh kasubang kumaha maneh we iya tungguan ku aing hayang jauh ayo Kang menta menta sia saha bang jimuta menta ka aing eta kabita menta menta naon eta baso urat masih urat sih goblok aing kebayang di mana mikir naon ke henteu iya bahasa urat anjing nyari ya bocah mah dagor ku aing teu manik kieu ku aing iya buat tepet jangan babatokna ku aing wah aing lok kuman dagor ku aing eta sanu neuteuk nada wanu neuteuk ning jadi ponok melit melit ning tinggal 5an cing bener atuh anjir mulitnya ani mah euy wah anjir omekeun atuh omekeun omekeun kunaon eta kudu kenca teu nepi goblok tuh oh aya jelema nu bisa saha dadan aya omean dadan iya dade puy ka lagi kumaneh nuhun dadan bager si dadan mah aing lain bisa bager kitu Kang kumaha teh bager kumaha atuh hirup dengan saur ngagulak gilak aing lamun eueuh aing teu mana nyatuna si dadan bener Kang sia mah ngeunah turun mobil unggah mobil sumping ka nu kagungan maksad dibere balikna di bahanan aya aing digencet tina kotak ongko ngamak ongko nyium dah mal hirup dan aing dari cepang dadannya
aya buta mah ku aing dagor ku aing tong asa-asa Kang siap awas kade astagfirullahaladzim hampir lamun teu apa kana kopeahna jo cepet nu aing oh eta untung apa kopeahna teh pakaduruk diduruk usaha ku aing ya hailing jang dase ayeuna dase ka aing naon sih teh ali montong hareupeun aing nah naon da tempo aing ngagubug naon abong boga rezeki rezeki naon sia ning eta boga kadu lain kadu sih teh emang ti Pak Amir boga kadu bageur ongko heuh wae ngebuta mah dagor ku aing tuman asa-asa Kang mau asa-asa ku aing heeh keur malah tah tempo tah naon teh oh naon Kang tempo ku sia da lieur na pun ge wah henteu abi mah Sekejap tangan. 3 jam ya naon bedana cing naon jam 12 beurang jeung jam 12 peuting peuting mah poek beurang mah ieu caang lain Oh iya, Cak. jam 12 beurang teuing Kang hah teuing nya bedana dina jam dingding kumaha jam 12 beurang mah di sadana teh tarik jam 12 beurang mah di sadana teh di jam 12 mah beurang mah di sadana ge neng neng 12 kali jam 12 peuting kumaha tah lalaunan kumaha neng bade moal neng bade moal neng ngerti Kang nya atawa dibedakeun teh tina disada ieu sesatuan kumaha tah hari jam 12 beurang mah sada hayam kongkorongok ya jam 12 peuting Sada naon? macing wik jangkrik pagejit teh cenah cinta teh buta wajar temandang harta bohong geningan bohong tanpa cinta teh terasa hampa cenah pada satia wajar pada gumelai cinta teh terasa hampa dina lagu boleh kita kompak dina lagu boleh kita seirama tetapi tetap kamu musuh aku juga iya dong yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu butiran debu karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan hai orang yang bengetnya juga cangcut saha-saha kain juga cangcut ampun tiga ada di podaran kau yang secangcut sok iya itu benang karasa iya itu benang deui karasa iya de benang Mana yo? bae ajik da lieur alah iya pada iya hei getih nambung serat Kang getih nambung serat itu anjir ale-ale keluar deui getih atuh gitulah aing nyaho ale-ale sih teh sekali-kali panta aing nyaho apa meh jiga getih tuh satu jiga nipu wae sih kan lalajo teh akang itu lah harunya nu lajo teh sih teh anas ka dieu ditipu wae sih teh maksudna teh ngarojong kan teu manya wayang getihan da kai wayang teh apa drama gitu ya teu drama emangna Korea goblok make drama ah alah eta
utek-utekan. Kokot nih ruke nih. Kaya udah benang. Rek modar ngahina kene kain. Alah. Keceng atuh keceng. Kaya udah benang deui. Paduli goblok. Intip. Makeun. Wayau katipu. Bae da teu nyeri hate. Alah Au. Iya. Iya. Modar ke bae. Hayu deui engke. Bulan Asya naon ngejebian. Kurang ngajar siap modar. Yap. Alah. Alah. Main kan? Alah. Siksa. Tukang harum. Kayak aja kan. Beteng ditajam. Tongok. Sieul kada aged. pasti agen. Sieul aged burel hayang okek. Angen. Aduh aduh. Alah. Karena Surabaya ikut. Alami keluar deui Lebar atuh. mangkaning 7.000. Eta Alah jeung nyelapna huntu aduh. dodot piceun atuh. Piceun. Lebaran dahar deui ah. Geuleuh. Naon sia teh hayang paek atuh hayang mah tah. Hayang geuleuh. Ya teh bisi kurang keneh lapok tah. Alah tah. Walau hayang utah Ayam kastreng. sarua Bareng. alah Lihat ngobrol. alah alah Hayang kadu Bah Amir. Ampun bang. Iya belah, gang. Ya, gang. Ye, gang. Naon? Kardus. Enggak lah. Aisyah meni kuat goblok. Da tumang neungeun aku eta gerak cobian ku batu. Batunya, oh nya. Aku udah bejaan. Tuh ya, ulah eta itu mah batu ginya. Tanu eta. Naon Kang, lurat leret ka luhur. Nah teh hujan naon euy. Ada ngasroot. Anyir utah goblok. Hei, Palingan aya hujan haseum sia teh. Tapi namina teuing sia teh ngutahan ka aing ampun mah. Ngutahan ampun mah. Lucir. dikereuyeun nu gitu-gitu.
tanggung jawab si anjing aing dikit tuh anjing awas ya bejakeun ka lebay gua goblok ya awas